Bimi HP cau lah. Allah, cau teh cau eta meni asa sakitu. Heeh nya teh ieu teh. Ditipeulan nya. Cing atuh menta ibi cau teh. Teu meunang ibi ieu jang para monyet. Nareka mana heula cau tiuna tuh. Ngalah sampe itu jang para bagong. Aduh, aing hayang katitipan cau, ieu teh hujan itu kana kotakan cai gede teuing rek meuneuh heula cai antep cau mah. Anjir, cau wat geus asa kieu ieu dek kieu kudu bogaan teh barareukieun kitu. Lumayan ieu teh jang di imah mah lah. Deuh ieu geus aya para bagong mah karinungan si ibi ieu Para monyet lila aing kaburu gede ieu hujan. Enggak cau teh ngalah sampe teh. Enggak, si ibi mana tuh cau teh? Astagfirullahaladzim, nah tadi teh cau teh di dinya cau teh. Nah kumaha atuh ari ibi katitipan teh? Heupan manarkeun heula cai cau teh itu hujan gede, bisi gede ting kana kotakan. Piraku aing cau wae ge meuni aya nu ngabangsat. Nah kumaha jelema teh piraku aing anu nyokot. Da eueuh da di dinya cau teh. Ibi mah paling ku ibi di dahar. Piraku deui cau teh mending ngahina teuing. Barang titipan ibi oge atau apa? Ibi mah menikah cidanya parebut-rebutnya hakaneun oge jeung monyet menikah cida eta teh keur monyet ibi. Ampun aing berat mangka katitipan teh ceu teh hampura we atuh. Atuh naha lain kajerokeun ari ek initan mah. Heuda bisi disamper ku ceu teh atuh. Hageuning ieu disamber eueuh. Kada enggeus kumaha tuh hampura we? Hampura kumaha geura atuh. Heg monyet aing can nyatu. Huapan wayahna ku ibi teh hayang nyaho aing mah. Kalau dari huapan ku naon atuh ceu teh hampura we atuh. Berat aing geura mawa sampe. Jelema teh teung teuingeun barang batur eta dicokotnya tega ampun Gusti aing mah.